nyuk tempat mukim teh. Saur ulama agung teh. Sanggeus kahartieun ku Eyang Asdar, terus anjeunna mundut widi bade nyuk pi mukimeun teh. Mang bulan-bulan di jalan, akhirna Eyang Asdar nepi ka tempat nu aya calani kundang teh. Anjeunna ngamukim di dinya nyebarkeun agama Islam ka masyarakat sakulingeunana. Pangikut-pangikut Eyang Asdar rea pisan. Tapi pribumi urang Pamalayan zaman harita agamana Buddha. Oge nyembah kana kayu jeung batu. Karesepna kana kasenian gamelan nu mangrupa goong, angklung, badud, saron jeung rea-rea deui. Nu pohara dipusti-pustina. Ari nu dipuhitna nyaeta elmu sihir, neluh, nyendekeun, ganggarongan jeung rea-rea deui. Di tempat mukim Eyang Asdar aya batu nemprak nu katelah suraguna. Nya di dinya tempat musawarah anjeunna jeung pangikutna teh. Eyang Asdar babadamian jeung babaturanana maksana rek mere dakwah ka Pamalayan teh. Anjeunna diiring ku santri kapercayaan ngajugjug kampung Pamalayan nu dikokolotan ku hiji jelema nu katelah Ki Kapala Batu. Eyang Asdar uluk salam ka kokolot teh. Ki Kapala Batu ngajawab, "Rampes, cenah. Andika aya naon tara-tara ti sasari datang ka imah kaula?" Saur Eyang Asdar, "Kaula nu matak datang ka Andika nyeta rek silaturahmi nepangan kabarayaan." Ari rek babarayaan mah ku kaula ditarima. Tapi lamun Andika rek ngajak kaula asup kana agama Andika, kaula moal nurut. Masing nepi ka ngemasing pati oge. Pokna atuh pohara hanjakana kaula teu bisa ngajak-ngajak ka Andika. Pikeun nyembah ka Allah nu Maha Kawasa. Nya. Kaula oge boga sesembahan. Jadi Andika teu kudu ngarobah kapercayaan kaula. Akhirna Eyang Asdar mulih deui ka tempatna. Teu hasil ngajak Ki Kapala Batu asup kana agama tauhid. Tug nepi ka maotna eta Ki Kapala Batu teh masih nyekel kapercayaan karuhuna.